Tahun 2022 jadi tahun anu paling buruk agresi militer Israel ke Palestina ngalipat-lipat. Jumlah korban di tahun 2022 naik jadi 225 jiwa. Asup ke tahun 2023 serangan Israel beki brutal. Tapi ku alasan sepak bola dianggap datangna timnas U2 hiji Israel di Piala Dunia 2023 anu rek digelar di Indonesia lain masalah nu bisa dikaitkeun jeung urusan politik. Tapi nah beda jeung sikap ka Rusia. Kamari anu Olimpiade jeung Piala Dunia dilarang miluan pertandingan. Waspada Bray, waspada. Kawal terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray. Alhamdulillahirabbil alamin. Pamer. Lain iya, geus buka mangga sih, Lin. Enggak, guys. Alhamdulillah lah gitu ya. Alhamdulillah eta. Walaupun hate mah pararana geus. Itu. To be continue biasa. Anggar. Pokoknya urusan lamun Continue. lamun geus nyangkut Palestina teh jeung komo ngomong ke Israel gitu ya. Asa asa can manggih situasi di mana umat Islam mere ya peluang kebaikan hati ke Israel. Iya. Gitu ya. Ya memang sebenarnya lain masalah orang embung berdamai, lain masalah orang embung ngaranna teh menjalin hubungan baik gitu. Tapi bukan saha gitu ya. Naon anu dilakukan ku Israel puluh-puluh tahun gitu ya. Henteu nunjukkeun sikap kesatria, henteu nunjukkeun sikap negara anu hayang bersahabat jeung negara nu lain. Jeung bangsa-bangsa nu lain. Justru anu terjadi kan lamun orang ngomongkeun Israel teh naon ngaranna teh sikap anu seringkali naon disebutna teh nya lamun jalir janji lah gitu nya. Jalir janji tina perjanjian, jalir janji tina kesepakatan, jalir janji tina naon ngaranna teh gecatan senjata gitu. Itu kan anu dilakukan ku Israel terus-terusan. Kumaha dewek kita. Kumaha dewek bae gitu nya. Bahkan PBB sorangan teu digubris, teu diwarap. Nah, akhirnya kan nyantong nyalakan urang nya umat Islam anu akhirnya ngarasa asana teh eueuh deui tempat jang mere maaf ka Israel gitu nya. Jang mere kesempatan ka Israel, jang mere ngaranna teh sikap bermanis muka ka Israel gitu nya. Selain yang memang urusan aja Israel bukan urusan perang. Urusan perang dabongan sama nih anu pemitian. Iya. Gitu. Tah ayeuna Kang Mer kerame khususnya di urang ya di negara urang kerame penolakan gitu ya. Protes penolakan di berbagai elemen masyarakat terkait dengan rek datangna timnas umur 20 Israel. 20 hiji. 20. Oh, 20. Ka Indonesia. Nah, Indonesia salah satu non tuan rumah di penyelenggaraan Piala Dunia U20 gitu kan. Nah, non ngaranna teh tapi memang masalahnya can aya katingali gitu dan sikap tegas lah gitu ya. Boh ti pamarentah, boh ti PSSI, boh ti FIFA-na gitu ya. Boh ti nya pokoknya stakeholder lah gitu nya anu boga kewenangan jang mutuskeun gitu ya masalah ieu. Padahal lamun urang ningali
penolakan anu dilakukan ke masyarakat geus loba sebenarnya mah. Loba. Ti berbagai elemen, ti partai politik, ti ormas gitunya, ti masyarakat umum gitunya, MUI oge gitu. Wing. Heeh, MUI mah geus puguh gitu urang mah gitu. Nah, bahkan aya oge gubernur nu nolak gitunya. Gitunya. Nu nolak naon? Nu nolak naon ngaranna teh Israel. Oh, nolak kedatangan Kedatangan gitu. Si kan teh narima. nolak aya nolak gitunya. Heuh ceuing teh geus non aya kemajuan lah Ya. saeutik gitu. Tah Kang Weng eh naon ngaranna teh teu salah nih lamun misalkan ayeuna urang bersikap naon ngaranna teh menolak ieu mah da urusan lain masalah urusan kumaha keneh meureun Indonesia moal bisik teu jadi tuan rumah gitu. Pan ieu main bola mah hubunganna jeung politik gitu tah macam Kang Meri. Tadi non teu salah lamun urang Teu salah lamun urang nolak. Salah lin yang geus sakuduna. yang bisa kuduna komo Lamun urang teu nolak eta kan salah. salah Kunaon salah, Bray? Kieu, kieu. Urang ditempatkeun heula duduk perkarana ngeunaan Israel jeung Palestina. Naon anu tadi dijentrekeun ku Kang Gun dina prolog nu awal, prolog teh awal ini. heeh Nah, ngeunaan kedatangan rencana rencana datangna tim Mengbal usia 20 ka Indonesia di Israel gitu. Tah ieu teh kumaha pandangan urang salaku umat Islam kana fakta rencana kedatangan tim sepak bola di Israel eta gitu. Nya anu sakuduna dilakukeun ku urang mah ku urang gitu nya eta eueuh deui pilihan, eueuh opsi. Ya. Iwal ti sakuduna urang nolak kedatangan tim sepak bola di Israel. Tah naon anu jadi kasang tukangna Kang Gun? Nu jadi kasang tukangna, nu jadi dasarna urang kudu nolak kanu kadatangan tim sepak bola di Israel. Kieu. Urang ningali kanu sajarah. Jeung ningali engke kanu duduk perkarana ya. Urang kadang-kadang sok kakecoh. ku penampakan luar Kakecoh ku penampakan ayeuna. Pang-pang nama kakecoh ku naon anu ditetapkeun ku PBB gitu. Kieu. Ari Israel tadina aya di Palestina henteu. Orang-orang Yahudi eta. Lain. Tahun sabaraha lah poho deui 1000 sabaraha. Malahan mah keur zaman Khalifah Abdul Hamid nya. Eta teh aya utusan ti Yahudi menta lah gitu ya menta taneuh menta dibuka jalan gitu. Menta izin. Orang Yahudi teh bisa nganjrek di Palestina. Malahan mah Khalifah teh harita teh rek dibere duit gede sabaraha ribu dinar mun teu salah mah lah. Pokona duit ubluk ablak. Ari 300 triliun ayeuna. Bisa geus eta mah. Pokona mah gede we lah. Ieu mah ku Yahudi Israel teh. tadi urang kakeceritan mah langjang lebaran Anu. lain tergawe jeung lebaran jeung buka jeung sahur Wah, encan, lematihan itu sageung-ageung 100 triliun. Sing karunya 1 juta ge lumayan lumayan. Jang urang.
sejuta nyampain oleh zaman aja gitu. Nah, Dibayar 1 juta tapi udah tuh bisa ngomong. bisa Aduh, kayak Bang, tutup mulut. belum jadi kameramen teh kamera teh naon kamera mic jeung kamera saya gitu Udah apa? jeung meja di teh gitu tah ada kieu balik teh harita urang Yahudi teh geus ngolo ngolo ka khalifah sangkan diberi izin jang nganjrek di Palestina. Ku khalifah di komentar tolak ditolak. Teu kabita ku duit nu sakitu saubrug-ubrugna. Cek khalifah kumaha da eta mah tanah milik kaum muslimin. Gitu. Jelasnya jentre tanah milik kaum muslimin. Komo lamun dicuk-curug kanu Al-Qur'an bahwa Palestina teh jeung kanu Sunnah gitu. Eta teh tanah anu dicadongkeun ditetapkeun jang umat Islam. Bahkan loba keutamaan anak salah sahijina cek Rasulullah teh lamun umat Islam berpergian gitu, kangun berpergian teh gitu nya. Ya berpergian ke 3 tempat, Masjidil Haram, terus Masjid Nabawi di Madinah, jeung ka Masjidil Aqsa. Gitu. Nah, berarti Palestina teh anu di dalamnya ada Masjidil Aqsa di situ adalah tanahna kaum muslimin. Da baheula-baheulana ge urang Yahudi teh teu nurut kanu naon anu geus diparentahkeun ku Allah. Malahan mah kalah ngalanggar naon anu ditetapkeun ku Allah. Nepikeun ku Allah teh dikutuk jadi babi jeung jadi monyet. Eta teh urang Yahudi saking teu nurut-nurutna ka Allah. Saking Allah murka-murkana ka urang Yahudi. Nah, kabeh dienakeun eta kalakuan teh nya nerus to be continue. Gitu, to be continue. Saenggeus khalifah Nablek lah gitu. Heeh, nablek gitu. Kehet gitulah. Saenggeus khilafah runtuh tahun 1824, maka kaum muslimin geus teu boga deui pangurus. Termasuk Palestina geus teu boga deui perlindungan. Anu akhirna naon? Datang Israel kadinya. Kucuk. Eta oge Yahudi teh sabenerna mah tina ti Eropa nya amun teu salah mah. Eta ge datang ka Palestina teh dalam keadaan yang terusir teh gitu. Ya. Teu boga tempat. Ti Eropa da geus diusir. Datang ke Palestina, urang kaum muslimin di Palestina teh berbaik hati. Mere tempat ceug datang ka dieu. Dibere tempat, dibageuran, Kang Gun. Diwawuhan. Gitunya, dibageuran. Da melas-melis mere tempat. Menta tempat. Sanggeus dibere tempat naon nu dilakukeun ku orang Yahudi. Kalah ka bet ngagalaksak. Boga ka era ya. Teu boga ke era. Ngagalaksak. Lamun cik paribasa mah naon lah. Alah. Pagar makan tanaman da lain. Tamiang meuli ka bitis. Tamian meuli ke bitis ya udah teu cocok sebenarnya. Pokoknya nama dibere dan Pak Adit naon? Dibere ieu menta hate eta. Minta hate. Heeh. Dikasih jantung, dikasih hati minta jantung. Dikasih. Ya intina mah pokona mah kan sebenarnya mah ku bager-bageurna Palestina. Dibere tempat dan ngaranna oge dengan gitu nya. Karunya sangsara. Dengan karunya sangsara dibere malah geus dibere justru asa aing kawasa. Tah kitu asa aing kawasa. Cerak nancapkeun patok di beh dieu. Teu beda jauh misalkan Kang Meri ya. Nganjang ka uing gitu. Kanggun kehujanan gitu ya. Kehujanan gitu. Rek milu ngiuhan gitu. Uing teh dibere sakamar. Sakamar teh sapoe teu balik. Saminggu teu balik. Sabulan teu balik. Ninca ka 2 bulan kamar nu gigireun di
di naon ngan di aku, di aku Di geus aku. disekat gitu. Sekat. Kajeun lah da karunya gitu. Heeh. Isukanana dapur di aku gitu nya. Aku, heeh. Kamar mandi di aku. Kamar mandi di aku gitu. Tunggu nama. Kamar tamu bungkul kamu lu teh. Wih, teh kan kebagian kamar tamu Kamar gua. tamu bungkul. Barijeng ku Kang Meri teh di gonan Di seberatan. di seberatan gitu. Bertak. Ini cia gitu nya. Ini cia. Bener. Itu aing yang lalegan. Aing Hayang ngeunah jadi dia. Tah, belum mau. eta Israel teh juga gitu bray. Jadi di Palestina teh manehna teh ngilu ngajrak di dinya teh. Dilakuli-lila pasang patok, pasang tembok, ngologaan. Akhirna ngadeklarasikeun hiji nagara Israel. Ku PBB di kumaha diheueuhan, didukung. Jadilah solusi dua negara. Jadi negara Palestina jeung negara Israel. Tah, urang teh kakecoh ku kitu. Padahal mah Israel teh datang ka dinya teh lain di nagarana. Da eta mah negara Palestina. Manehanana datang ka dinya ujug-ujug matok beh ditu, matok beh dieu. Lamun urang Palestina teu daek jadi berdia. Terus mundur mana kali itu imah di pembangunan kuing. Wih dilegaan. Dilegaan. Embung. Sia atuh imah uing Palestina gitu. Mana atuh ngelawan? Atuh mana atuh ngelawan dusun. Kasebelan Teu buah KR dusun mana? Bedil ku aing berdag. Oh, terus gitu ngarangseng. Tah berarti eta Pak cocok tuh lamun Israel disebut sebagai sebuah negara. Nyente. Eta mah tempat orang Palestina. Gitu. Angger we teh mana mau uing tuh mah. Imah uing gitu. Tah. Makana tinu kasang tukang eta, tinu berdasarkan sejarah eta jeung berdasarkan kana teologis gitu Kang Gun. Historis jeung teologis gitu nya. Bahwa urang teh wajib nolak kanu kemerdekaan Israel. Kaiji eta. Nu saterusna nyaeta ketika ayeuna aya rencana tim sepak bola maraneh anu rek datang ka urang ka dieu, urang oge wajib teu narima kana kadatangan maranehan nana. Are maranehanana perilaku kitu ngajajah lain. Ini penjajah. Ngajajah. Di zaman Bung Karno wae kan geus jelas. Maksudnya sikap iya udah ngomongin sikap Indonesia nya. Di zaman Bung Karno teh geus jelas Israel teh emang penjajah. Jeung kan memang teh urang teh teu boga hubungan diplomatik gitu ya. Ya, kedubas Israel di Indonesia ya gitu ya. No aya mah Palestina justru. Oh ya, Palestina justru. Gitu. Nah, sabenerna mah nya Israel teh lamun secara de facto jeung de jure mah teu asup sebagai sebuah negara. Gitu. Apalagi secara teologis. Nya eueuh tempat da kumaha mah teu dibere tempat di dinya. Gitu. Anu puguh mah saha berhak yang tanah Palestina, tanah yang diberkahi, tanah para syuhada, jeung Rasulullah teh nyaeta umat Islam. Sok sakumaha harita perjuangan Umar bin Khattab ngebuka wilayah Palestina. Gitu ya. Kabeh dienakeun dikuasai ku tentara Salim. Kumaha perjuanganana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sok sakitu bahkan Wing pernah ngadengi riwayat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi teh dipikeun teu bisa seuri kawan. Sabaraha tahun tah teu bisa seuri mikiran Eta kumaha carana balik deui lah gitu. Palestina bisa balik deui ka umat Islam. So. Eta teh nunjukkeun bahwa Palestina teh begitu serius. Perkara nu serius. Ari ayeuna dianggap perkara nu main-main. Ayeuna hal-hal nu serius kieu urang kudu nganggep jadi masalah nu ecek-ecek, nu remeh-temeh. Dan masalah olahraga. Nah, jika gitu. Nya jeung deui kan eta dari sisi eta wae kan sebenarnya geus
kuduna geus aya alasan nu kuat lah umat Islam jangan nolak gitu. Komo deui lamun misalkan ditambahan ku kondisi perilaku Palestina nu akhir-akhir ieu gitu kan. Kumaha urang ninggalin kejamna Palestina dan Israel gitu nya. Kejamna Israel gitu nya. Terus bengisna Israel, ampuna Israel gitu. Teu boga KR. Teu boga KR. Da lain tempat di lain negarana. Lain ngan seukur ka nu dewasa awewe budak leutik kan oge kan ngaranna teh jadi korban gitu, jadi korban. Bahkan nya kan ayeuna umat Islam termasuk orangnya aya di negeri ieu terus ngadenge dulur urang di Israel di Palestina anak-anak Palestina anu ngomong ka umat Islam nu di mana we aya minta tulung tulungan gitu nya ayeuna ayeuna urang erek bermanis muka gitu kan jeung jelema anu geus ngajieun dulur urang juga gitu gitu kan hasana teh jelema teu boga pipikiran lamun misalkan manehna ngarasa bahwa hubunganana nolak Israel dina situasi jiga kieu. Iya. Kan aya di video-video ge kan umat Islam di Israel teh masak gitu. Minta tulung merdi ayeuna antanya, ayeuna anta. Di mana? Di mana kaum muslimin? Gitu. Mah ngagerowan urang Indonesia. Gitu. Minta ditulungan, minta dibebaskeun gitu ka urang. Nah, kunaon umat Islam di Israel bisa gogorowokan, minta tulung, ngagero, nyambat-nyambat, kamun, nyambat-nyambat urang bray di Indonesia. Kusabab maranehanana teh gitunya. Urang umat Islam di Israel teh, umat Islam di Palestina teh, jeung urang teh jeung merasa satu tubuh gitu kan. Emang dulur. Kusabab nyambat-nyambat. Nyambat-nyambat kadulurna gitu. Gitu. Dalamun ngarasain kadulur mah, da pasti mah nyambat-nyambat ke orang Indonesia. Ayeuna urang nu disambat ku manehna derek lah Kak. Non ngaranna teh nya bermanis muka. Babageuran jeung Israel, babaturan gitu. Nyarek di mana coba? Kan seharusnya merasa satu tubuh oge urangna teh. Gitu. Ari umat Islam di Palestina nyambat-nyambat ka urang, da kusabab ngarasa dulur, minta tulung gitu. Ari urang nu disambat-sambatna teu ngarasa dulur, teu ngarasa satu tubuh. Deungeun tah eta. Eta nu bahaya. Ya itu nu matak. Jadi artinya kumaha Kang Mer? Teruskeun. Terus tolak. Terus kumaha berarti? Ya kudu terus tolak. Kudu terus tolak. Karena kan kita ini kajasadil wahid. Rasulullah teh sama umat Islam itu. Terus tolak. Jeung ieu teh ya statement uingnya. Jeung nu sababaraha waktu ka tukang pernah gogorowokan di tengah jalan tah uing. Tentang aksi penolakan agresi Israel ke Palestina. Bisa berkali tah. Dan sampai sekarang akhirnya datang di peletuk di dia ngomong di gitu. Bagian tinu kaljasadil wahid eta gitu kan Bud. Jadi dorongan penolakan urang mah khususnya umat Islam lain ngan saukur urusan kemanusiaan. Lain ngan saukur urusan non ngaranna teh perasaan sama rasa sama senasib sepenanggungan tapi oke dorongan teologi kan kal jasa dewa itu kan datangnya tina teologi itu ya tina akidah keimanan Rasulullah nu ngawanti-wanti ke orang gitu rek tepi ka iraha wae salila Palestina masih dijajah ku Israel sikap umat Islam mah moal robah keur mah Palestina teh nyaeta wilayah anu spesial deui eta. Di samping umat Israel spesial di wilayah. Tah gitu Bray. Jadi ngaranna teh teu bisa urang ningali urusan datangna timnas Israel ka Indonesia teh hanya sekedar di tina urusan main bola unggul. Soalnya loba hal anu harus
dipahami gitu nya. Loba hal nu harus dimengerti terkait dengan posisi non ngaranna teh Israel. Anu paling penting tadi ini nu dijelaskan ku Kang Meri, nu di awalan ku Sim Kuring tadi di awal gitu nya. Nu utamana secara imani jelas sikap umat Islam mah tiba heula nepikeun ka ayeuna salila Israel masih kene ngajajah Palestina moal robah. Mau robah. Aya di pundak urang Ah. Israel teh kada Palestina. Ieu bagian tina kehormatan urang untuk ngajaga naon ngaranna teh Kamuliaan. kamuliaan gitu nya. Dulur urang Kamuliaan Palestina. kalungkeun Palestina. Tanah Palestina. Ya. Gitu, Bray. Komo ayeuna urang keur aya di bulan puasa Ramadan. Iya. Anu asing loba, doakeun dulu-dulu urang di Palestina sing dijaga terus ku Allah. Amin. Anu paling utama aya umat Islam anu bener-bener bisa ngabebaskeun Palestina. Amin. Gitu ya. Ngabebaskeun Palestina tina Amin. jajahan Israel. Amin. Terus pokoknya salila can aya keputusan jeung ketegasan ti stakeholder terkait dengan datang Israel, timnas Israel ke Indonesia. Tong gedi kenon. Gedag. Untuk gedak keanginan gitu ya. Pokoknya tong mundur salengkah oge gitu nya. Terus bersikap, tunjukkeun penolakan bila perlu naon ngaranna teh lakukan sampai bener-bener timnas Israel teu datang ke Indonesia. Bila perlu sok cobakan ke Israel, ke Palestina juga kumaha penderitaan umat Islam. Masya Allah, hatur nuhun. Insya Allah orang patebang di Bruk Brak anu Minggu Payun. Sing sarehat, puasana sing taramat nepikeun ka magrib. Amin, amin. Gitu nya. Soalna lamun urang keur buka doa teh diijabah. Doakeun dulu urang di Palestina gitu. Amin. Hatur nuhun hapunten, urang patebang di Bruk Brak.